Ya Allah, daripada abi kiwai mending abi maot. Cik sahabaraya, maot teh lain beres masalah, tapi awal mukakeun segala permasalahan. Timimiti anjeun ayeuna nincak usia baleg, depikeun ka maot, kalakuan naon wae anu ku anjeun dipilampah. Maot bisa tenang teh, lamun anjeun keur hirup di alam dunia deukeut jeung boga tenang. Maot bisa tentram teh, lamun anjeun keur hirup di alam dunia deukeut jeung boga tentram. Maot bisa bahagia teh, lamun anjeun keur hirup di alam dunia ngajalankeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun anjeun keur hirup di alam dunia jeung boga tenang jauh, jeung boga tentram jauh, perintah Allah Subhanahu wa taala tara dijalankeun. Teuing bakal kumaha, teuing. Ngan saapal abdi, urang masih kena hirup di alam dunia. Tandana masih kena boga kesempatan keur ngomean diri, ngadeukeukeun diri kan Maha Kawasa. Sakitu we baraya, aya salam di Yasin sepat, kade ulah pokok salat.